Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagian anjing kasadayana orang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kesempatan sareng kesehatan anu urang tiasa patepang dengan cara ieu. Ibu sareng bapak guru anu dipakahormat sareng rencangan anu dipikacinta para wargi anu dipakahormat ku simkuring. Dina waktu ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kesehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngajaga kesehatan sareng kebersihan lingkungan. Teras, urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadedinten jeung acara anu sehat. Misalna, kebersihan awak urang pas keibak, bersihan kuku, nyikat kaos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta contoh cara anu hirup sehat. Contoh anu sanesna, orang kedah micin runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae. Nah, kumaha? Urang teh kedah mika cinta kanu kebersihan diri urang, sangkan hate urang suci jeung bersih. Tuluy lamun bade bersihan ku kotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah ka Gusti Allah. Kan nu kudu diinget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi orang kedah ngagerakeun jasmani urang anu mantak ngajak-jakeun diri urang. Misalna urang rajin olahraga, lari, main bola, olahraga ya pokona mah. Hadirin sadayana cekap pidato kesehatan tentang ieu. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.